You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want, and I want what I already got. Boy. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya Sunda. Sampurasun kasadayana. Tepangkeun nami abdi Ari Rizky Parija sareng ieu rencangan simkuring Nami abdi Agus Sutisna, bisa dipanggil Agus Bedog. Sebelum dina sebenarnya di kelompok kuring teh aya opatan dan di dia si kuring aya dua jadi duaan tadi kat ini jadi di video ieu sim kuring sareng rerencangan baris mintonkeun vlog sim kuring ka Yogyakarta minggon kamarin Kaping 21 November. Jadi pas kamari teh pas tanggal 2 hiji teh sa SMA Negeri 1 Majalaya khususna kelas 11 na ngayakeun acara nyata ka Jogja. Jadi kegiatan teh aya di mana we? Ka Borobudur, Gunung Merapi, terus teh mana? Kegiatan di Jogja ieu teh waktosna tilu dinten. Dina dinten kahiji arurang persiapan heula kangge angkat ka tempat Candi Borobudur, tapi satu acan ka Candi Borobudur arurang teh ka seueur heula istirahat ka sababaraha tempat. Salah sahijina arurang istirahat heula di rumah makan SR dilajengkeun deui ka rumah makan orang utan. Salalami sawengi eta arurang bobo dina beus. Tah tadi kan aya istirahat di rumah makan orang utan. Saantos di rumah makan orang utan arurang didinya tiasa gentos acuk jadi digentos ku acuk kelasnya. Acuk kelas. Jadi acuk kelas teh kumaha? Tah digentos ku acuk kelas kangge persiapan ka Candi Borobudur. Di Candi Borobudur kayak videona jadi tayang Jadi tongkol mana terus tonton kegiatan arurang salami di Yogyakarta. Yuk. Terus? Yes. Ayo simkuring. Mapah. Ora rek. Halus. Santuy. Tapi Tah, jadi retairnya di bawah linglung si Arey jeung si Daniel. karena kamu terpis ya Tuh atuh kasar. Tuh dilarang rokok coy. Pom bensin. kalau kau di depan sabab ada tulisan Tah, salah satu hiji personil band si Alpito. Baik, coba disensor euy. Poek nih. Malum kameranya perpos. Gorelas, jo naon rek? Serasa di hotel. Ray geus Ray eling.
emergency. Come let me walk. Your body has transformed me. It was like sorcery. She left me like an alcoholic. Sholat silato. Sabu bareng. Te espero un par en mi cama. Me encanta la forma que me hablas. Invita a tu amiga a la buena. Pa' que fumemos como fumamos en La Habana. Siempre andamos positivo. Esa es la forma que vivo activo. Que seguro que no es lo mismo. Yo disfruto mientras sigo conmigo. Siap. Guys. Jadi buat kalian anu bade emam kan ieu mangga naon bade ngaramet pan Jajar pedet ini di mana rek? Masih kuat rek. Pasang ini Rumah Gus. Si foto itu dia. Iya nunggu sanadan gitu. Iya bisa S10 baru. Sanadan tuang Gus. Sanadan langsung mam ya berkah. Enak. Jadi ayeuna aya di rumah makan orang hutan. Oh, ada ngaranna orang. Ada. Orang hutan tong bari melong ka Cikare atuh. Itu anu ngomongna mah kasep. Di dia hanes saukur tua unggul tapi aya sendal, baju khas Jogja. Tuangan khas Jogja, perlengkapan mandi jeung sajabana. Ini areurang juga di nagrek. Ayeuna teh cenah mah bade sarapan nungguan dita tadi di jam 3 cenah keneh. Kumaha ieu Gus? Kumaha ieu Gus? Lapar euy. Ini lapar. Kurang ya lapar tuh. Cenah aya wae. Percuma nungguan ge. Gila. Kumaha ieu teh tadi nungguan. Iya, loan. Mana we tuh luy? Alhamdulillah akhirna bisa pulang oge. Kumaha Gus rasana Gus? Ka urang kumaha? Jan, amin. Lumayan. Mari, Mancing mania mantap. Jadi ya simpering menuju OTW ke Candi Taima menuju catat tempat parkirnya atau keluar beuis aya rencana bisa oh sareng ieuran jalmina yang disabab kita dompatan kita itu urang kita sareng geus angkatan I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lick the hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And me all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mr. What kind of car you in the city? Know my name, nigga, I ain't gotta say. She can get a taste. Aya selatan dilarang duduk di atas prasasti maksana kenging salib di sebab bisi dipidana rasa arab dikuring kenging salib di prasasti mun bade calik mah nya di Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fight me. Nigga, get your ass checked like a fucking Nike. Candi Me Borobudur. not icy, that's unlikely. And she gon' suck me like a fucking icy. Chains on the neck for the whole team. Jadi and I feel like Gucci with the ice cream. Kumaha And my keseruan bitch want the Fenty, not the yang keresahan Maybelline. I'm a black JB, the way these PS. bitches scream. Sun. Bitch scream. Pretty little thing. Like my nigga A. Kono tok Say, tok get out of that kawana meeting. antri She can get a taste. berdak mana eta tok She can get a taste.
Biasa orang Majalaya. Orang Majalaya. Same like Mary Kate. Right? Biasa ditinggal di payung barang-barang teh dicekan bisa mau candi. Ini sih soalnya obat-obatan. Obat-obatan halal. Oh. Tapi kayaknya enak barang haram, Re. Kami ya. Foto mantan. Tiket sidang. Tiket. Nah, tiket. Toh, naon ditahan toh? For me and rob me like a heart. She wanna keep me Yeah. company and never want to part. Bitch, I in the parking lot. I don't get it with the nigga 'cause they talk about you. Yeah, and I got the fight, don't make me spark it out you. Yeah, keep it in my back pocket like it's a wallet. Like I watch it suck it like a jelly. Jadi tadi aya kode QR. And she got that paddock on Cukup ditekan. I'm rich in real life. I Bisa get that asup. profit copy. 25.000. Sabar? Kan 25. Padang 2 Jadi iya lokasinya nya. Oke santek ieu Borobudur. Cari di tuna tuh foto. Mantap. Hari ini bawa deui. Daniel Oki. Cuma naon ya? Naon? Aduh. Ulah. Hah? Non? Oh. What is the kadut? Masih 1000 popotoannya tuh. Tadi si Kicang selebgram Majalaya. Ya si Om. Om, ulang lah tuh. Hoi. Ipan saya Ipan. Tuh sibuk moto di. Ya langsung ke Borobudur? Ya. Oh jadi anak teh ke Borobudur. Oh itu Borobudur. Dia. Tapi Jalan dia. jangan dia. Mana cek kamera itu kan. Kamera depan. Aihoan. Jadi enak teh OTW ka Candi Borobudur. Aya si Arey. Tuh itu candi di Itu candinya. kira-kira 250 meter ka itu. Si Pito. Halo Pito. Ai si eta. Capek tuh dah. Capek kumaha? Capek hati. Si Daniel. Ya yang di foto ya. Saya surang oge. Iya ngabaris. Siap Berdebah. See you Candi Borobudur. Jadi ayeuna orang sadaya teh ka candi itu. Candi Jangkung kan. Ini foto. Ayo yang baik lah. Tuh, nah bener tuh udah lupa. Lompat tok. Wah. Fame got me killed on my own. I don't know I was wrong. Fame got me killed on my own. I don't know I was wrong. Fame got me killed on my own. I don't know I'm that wrong. Fame got me killed I'm alone. Flying up, falling down, feeling like a demigod. Yeah, inside my head, I don't know what I wanted. Showing off, begging off. Showing I was wrong. Fame got me killed on my own. Itu tadi nuker di ujung nuker sekarang. Baca ikan. Flying up, falling down, feeling like a demigod, yeah. Inside my head, I don't know what I wanted. Showing off, begging off. Showing off. Jelaskan hiji sejarah Candi Borobudur. Penberdak sejarah. Jadi Candi Borobudur itu teh baheulana Ayo mereka kerajaan.
hiji kerajaan naon? kerajaan Mataram kuno anu ieu Candi Borobudur ieu teh nyaeta mangrupakeun salah sahiji keajaiban dunia. Salah sahijina nyaeta Candi Borobudur aya di dieu. Salah sahijina aya di Indonesia. Urang kedah ngamunguling warisan budaya sejarah. Salah sahijina kedah tahan kana anak tegeuning carita Mana anu diuk teh carekan Playing out, feeling like I damn me God, yeah. Inside my head, only need to be accepted. I'm alone, very good. I'm alone, baby God. salah sahijina urang kudu ngajaga nu dina pangalitna we heula hal yang paling kecil terlebih dahulu anu pangalit-alitna we heula. Salah sahijina Salah sajena naon teh? taat kana aturan di dieu teu kenging micarita amanah wae di dieu teu kenging ngarehat di dieu Ngarehat. komo bobogohan di tempat kos kieu mah teu meunang. Sensor tama Sensor, kayak di sensor. Mau di sensor tuh. Mana? Dia ada bule galing. Tak ieu jeung bule galing tak ieu tanya. Doakeun barudak orang cing bisa. Tah si bule ieu. turun lah. Si bule. Cing. Jalan mana tuh? Me asli dek ngobrol. Assalamualaikum, bakal jawab mah. Doakeun cing ieu nya cing pernah. Tok. Si bapak eta? Jangan galing ayo. Jeung si ibueuna mending ge. Mau bahasa Inggris eh. Tadi gue bukan teman gue. Kemudian berinteraksi sareng orang luar negeri. Kudu gede kado rai. Sok. Don't forget, I'm the manager. One picture 10,000. One picture 10,000. Yes. Enggak lagi. 10,000 allow you to make picture ya. Foto kamera belakang aja. 10,000 please. Fotoin. Ini. Sia-sia jedok wae. Anjing kasar. Yes. One foto game. Kurang sumpah tadi tengah arti pisan si Kare ngomong naon jeung bule hiji. Rai tadi mana ngomong naon Rai? Titang cebu foto. Wah, Sampurasun itu sih teh. Can dipieu sampurasun. Sampurasun panas Sunda. bejo tuh mana ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mulai nulai Video deh eta. Video? Iya tuh. Boleh nulain nangannya yuk. Cala ayeuna sim kuring bade milarian mangsa nu sanesna anu kulit-kulit sawe bule. Sugan aya deui yuk. Siap. I know you're somewhere. I'm trapped in my mind, girl, just holding on. I don't wanna pretend you're somewhere when I'm there. I'm still thinking about her. I'm trying.
Wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping about some things can't change. Switch all the same time, I'm tame. Put you this in bag, get a phone call. Girl that you fuck with, kill it so. That was this summer and nobody helped. And ever since then, man, I hate myself. Wanna fucking end it, pessimistic. All wanna see me with no pot to piss in. But niggas been inside about the grave I'm digging. Have a conversation about my hate decisions. Fucking sickening. At the same time, memories surface through the grapevine. But my uncle playing with a slip knot. Put some out of stress, got me fucked up, been fucked up. Since a couple months they had a nigga locked up. I'll be feeling pain. Trying to feel the same. I'm so numb. I'll be feeling bad. I'll be feeling pain. Jadi ayeuna orang yang baru dak teh Ayeuna mah di OTW. jadi terus tonton keresahan yang keseruana di barudak udah rengong band es gitu oke semanggip ya jadi tunggu lah berangkat ya nak Orang oh. jadi ya momen kakara urang ya numpak jeep jeung marudak re ular itu kakara nang labu oh Karena dia omongkeun. bar mang Tung can 20 meter. Tuh ya tinggal bisa ditinggal nu sanesna sami-sami raresah. Lihat, Gus. tahu kok mau diharap kok bagus ayam bersih dia dua tahun pasca letusan. Ini ada kan setelah erupsi kan. Masalahnya dulu sebelum erupsi mobil pribadi bisa nyampe atas mas, jalannya udah aspal halus kayak gini. Tapi sekarang kan rusak, makanya harus ditembus pakai jeep. Karena erupsi jadi harus pakai jeep. Karena aspalnya mau ngelupas semua, ketimbun lahar itu kan. Ini karena daerah sini sebetulnya udah nggak boleh untuk hunian kan, sama pemerintah udah dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Nah depan sini ini kan batas desanya mas, yang masuk desa Tangkisan semuanya selamat, yang di luar Tangkisan habis. Nah dari sini nih batas desanya pohon bambu ini kan, ini ke timur habis semua, ini pohon baru semua yang ada di sini. Padahal dulu sebelum erupsi kanan kiri kita ini rumah-rumah penduduk mas. Ini pohon-pohon baru kan? ya Gus gas Dulu sebelum erupsi jalannya udah aspal kayak gini nih. sampai ke atas Sampai atas udah aspal semua. Lupa karena musim banget. saking panasnya Iya. Nah di depan sini nih lokasi pemakaman massal warga yang jadi korban dulu.
ada 21 orang tuh nama-nama orangnya itu dimakamkan dalam satu liang lahat waktu itu. Nah, satu liang itu 21 orang karena dulu untuk wajahnya kan udah nggak bisa dikenali kan, makanya dimakamkan dalam satu liang. Bukan karena dibahas tahu-tahu udah terbentuk wajah gitu mas. Makanya dinamakan batu alien atau batu wajah. Oh, jadi terbentuk natural. sendiri kan. Padahal batunya besar sekali. Kita di sini nih berjarak 7 kilo dari puncak Merapi. Guys, Batunya di dalam sini. Alien Stone. terus pengalaman kena tuh. Nih sorangan. Jadi cenah di DT aya batu anu ngebentuk sorangan juga alien. Aku kasih tahu yang namanya batu alien. Ini yang dinamakan Sungai Gendol, jalurnya lahar dulu. Ini dulu awalnya kan nggak muat menampung laharnya kan, akhirnya laharnya meluap ke kampung ini. Nah di bawah gundukan sini ini masih ada 3 rumah tertimbun sampai sekarang mas. Oh masih ada? Iya. Padahal bisa kita lihat sungainya udah sedalam ini ya, selebar ini masih nggak muat nampung laharnya, bayang. Berapa juta meter kubik yang keluar dari perut bumi itu. Ayeuna sim kuring terus beres jalan-jalan di Merapi na enak pada uih heula. Sareng ieu Agus. Uih heula doakeun cik salamet. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Assalamualaikum. Jadi ya enak nggak nepi di hotel si Daniel geus gitaranya sekali aja Allahu Akbar. Ya si Vito ya jadi dia tempat sare nya. Bumping to the radio with the hair so cold as the moonlight glows. No, we don't give a fuck. We ain't gotta change a thing no more. Fuck it, we gon' do it cause we want to. Days pass by, now we playing by our own rules. Chase Tennessee with a kiss and messing with. Dancing in the parking lot, jamming to some old school. We the kings of the city. Ari paranti ya lain toh. Iya, sorangan. Iya, paranti mandi lain ya. We in the club like Freddy. Hey, keep my feet up on the dash. Tinggal unboxing kamarnya. Siap, wae geledah. Siap. Ulah, Feb. Oh, iya jadi WC-na guys. Mantap bisa. Are anu teh di luhur, teh aduk. Oh, ieu teh aduk. Oh, guys, jadi ieu teh aduknya. Lamun di Majalengka ya teh kekesen. Burung guys. Burung. Wah, tuh. Hey,
Yeah. Oh, she looks so good when the sun's up. But I love all the shit we do when the sun's down. Playing around. Guys, jadi yang kesalahan tekniknya. Jadi si Ari teh mandi tegurung cenah teh. Oh, sampo. Ayo jadi orang lanjut salah mandinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yuk. Assalamualaikum Mimin. Jadi ya hotel apinya bulan hubungan namanya jadi ya teh kamari atau di peser ku bapak abi ya mereka jadi perjalanan panjangnya jadi sanggeus karuan ka hotel teh jadi langsung ke Malioboro mukaan ayo tuh masih Opi bro Assalamualaikum kamar orang udah kalokar bah. Hai guys. Hai Kania. What's up? What's up? Langsung kali itu ya? Dapur duan. Ayeuna simkuring atos di Malioboro tadi dia simkuring bade balanja nyekeun artos anu tos dipasihan ku mama sareng ku bapa sae bade dinyekeun di dieu artosna ku sabab menyukan oleh-oleh nah ieu aya Agus anu sebagai pembantu dalam nyekeun artos abi itu aya jadi dereng CF si artosna teh mun aya rencana sok karaos Araos, ayo langsung aja nya. Ayo. Banyak rek. Rek yang mabi rek. Balanya kanggo keluarga tercinta di rumah di bumi abi. Asik. Kangge Agus mah meser we nyalira. Jadi cekap dah. Wah tuh rek. Rek bisa beri jacuk rek. Kilo. Jangan bijinya. Kalau yang double XL ada gak? Orang yang kerkapelan yang bebek dari cinta. Kayak jomblo kapelan. Nah jomblo wae. Orang awam. Black Rose right here. Ya kamarna acak-acakan kene karena pada beberes udah wis sama kademata dan di dia yo balanya kanggo oleh-oleh di dia kan siapnya berpisah jami dia hareudang pisan pokona mah masih mau nanya asik guys teh hareudang Sana duana gitu. Aku dua sama. Jadi para konsumen ini loba Yang mau testimoni berapa orang? Bapia Satu. Febri Iya, Febri. Nyai ya. Jadi dia panas pisan. Satu orang. Ya, seperti biasa. Di ayeuna urang teh aya di Bakpia Japa. Tadi orang teh balanja nyarenya
teh boleh naon terus belanja abi mah meser ieu we 2 penting mah tuh gratisan gratisan. alhamdulillah sih daripada meuli mending nu gratis lah Arurang atas tadi niringan challenge-nya. jadi menang hadiah iringan celeng terus mendingan kita terus satu ngeluan terus menang hadiah terus jadi tadi cukup mere video testimoni terus teh jual dibere anu kieu naon dus bapia di Japa naon itu Tapi ada Java. pemecah Beda rekor rasana. muri ini jadi abdi kayak di tempat paranti foto ya. Jadi tempat paranti foto teh menarik pisan foto studio lain tempat paranti foto lamun di Majalengka foto studio jadi lagi baraya-baraya anu misalkan ka Jogja tong hilap mampir ka Dewalik Illustration Room Museum kayak oke sedaninya ya terus menang foto beriji menang foto bisa nah tuh menang foto mantap dua coba pisan tuh fotoan menarik pisan jadi yuk mampir ke dianya oh salah tuh Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. di mana Rey? Iya, ayeuna arurang jadi pantai naon ya? Pantai Jutis. Nah, pantai Jutis. Saat acan arurang ka rumah makan Yunani, arurang cari cing heula di dieu, kaya istirahat. Tadi bilang orang teh sapopotoan tinggal ningali kaendahan laut biasa tapi ayo di aya laut. Santos ieu arurang OTW yang rumah makan Yunani. Video oke seueur jalmi-jalmi anu mancing ya, biasa ditinggal seueur kegiatan anu bisa dilakukan di tempat salah satunya nyaeta mancing di dieu. Selain mancing di dieu aya kegiatan lain nyaeta selfie terus bisa makan-makan bisa meser oleh-oleh udang seueur di dieu udang marirah nya gede mantap apa nama lah mancing mania mantap. Sakit wae video kelucuan yang keresahan di kelompok arurang Rasa ke acan ditutup sim kuring aya sababaraha talatah ke engke barudak kelas 10 mun misalna engke ka Jogja emang mau ka Jogja itu moal bakal ngeteh ka ieu cenah mah moal pasti nya bisi ya jaga-jaga tak ka hiji nya eta mun misalna ka Jogja kan kita tiap siswa bakal dipasian LJK tah tong dikerjakeun pembersihan meningkatnya duruk soalnya asli soalnya tadi kumpul jadi runtah di situ cuman beban ngumpul ngeherinan kantong tiket makannya meningkatnya biceun gitu soalnya kenaon sih ada nu teu mawa oge jadi
pas ka itu mah tadi tagihan tiket nu kari Ditagih. jadi tinggal celebek keluar we. Jadi mending kene pasikeun we ka si Ate tuh jadi berkah lah bungkus bala-bala namun Terus teh omat mun ka itu pokona mah cing wah kudu benar-benar dimanfaatkan gitu mun misalnya di hotel aya itu kudu diparake lah soalnya eta mau bisa diulang deui kejadian nu karari itu teh. Terus omat kudu kompak di tiap kelas masing-masing ulah paparisa. terus lamun pas di hotel dia misalkan lamun aya bantal nganggur mah angkut lah anu carrier moal di dia koper naon lah simut oke itu lu sih jadi dan pencerahan sih naon ngaranna teh Nah gitu ya gitu hiji deui ta mun misalnya ka hotel oma tong kacirikeun teuing kampungan lah soalnya make sendal mun misalnya make ieu naon bakiak jadi kan sakamar teh opatan jadi ka hotel teh make bakiak mantap kamu mun mandi mah sok hararaneh pisan da aku sabab ka karate ka hotel teh kitu jadi kudu bener berada tong ngaciri kampungan ting lah da kaciri ngota saeutik mah me berkelas saeutik gitu tong semacam kos anu simkuring sareng rencangan ka tong diturutan kedah diturutan anu gorengna anu saena mah sok turutan tapi kita ngabin teu nyarakna naon di hotel mah teu heureuy eta tong dipercaya kana ka abi oge nyanak ieu keresek sapat dan jaga-jaga efekna lain leungit ku mabok teh lain dipake mabok tapi ngadon leungit we leungit teh keuing ka mana jadi tong hilap oge like komen jeung subscribe ya bro titip hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh